urang ge kuari lamun teu leluhur urang ge moal daek berjuang jang negara urang ningali leluhur urang bapak kolot urang aki urang memperjuangkeun negara urang sakieu poharan anu kena murti lu seret tembak penjara balangkeun ka sumur balangkeun ka laut hanya untuk sebuah negara nu ku urang kuari keur dieusi ku urang kuari dimuyah mayeh praktek dibikeun deui ka batur mentek nyeri urang teh ieu keur carita neuleuh ka leluhur urang mentek sejarah terus bae dicaritakeun di SD keneh kuari mah teu pati zaman kula mah sejarah masih keneh urang nyaritakeun di SD bae ge dongeng-dongeng kemerdekaan teh geus didongengkeun masyaallah ieu keur carita negara nyaho urang ka pejuang-pejuang Indonesia jurusan negarawan jurusan kiai nyaho urang di urang geus puguh dongeng-dongeng leluhur urang bapak-bapak urang tuh di Banten mah tuh di anu mah tuh di anu tuh nu mantak tuh di ditu aya kuburan anu di ditu aya kuburan dongeng bapak-bapak kolot urang keur carita urang nyaritakeun agama dongeng Kangjeng Nabi sahabat tabiin atba tabiin terus datang ka kuari didongeng-dongengkeun kumaha cara-carana ibadah para leluhur urang jadi urang nyaho mentak Amerika keheuleun ka pondok pesantren Koski Salap ieu anu mawa ceknya kacau teh coba nyaritakeun leluhur-leluhur bae ya supan ku Wahabi tet ulah make hadiah-hadiah segala ila hadarati haram bidah langsung ulah sebab naon lamun geus teu kos kitu geus teu mikiran ka ditu mada kujada diturunkeun Wahabi turunkeun bangsa anti hadiah-hadiah puji tawasul abeh ulah sebabnya nage ngintipan ahli-ahli tawasul mah ahli thariqah asal peuting behudang haju hadiah assalamualaikum ya Rasulullah terus datang ka sahabat terus dihadiahan hadiah jadi kan orang inget bae terus ka leluhur urang Wahabi mah boro-boro eta ta salat ge Waalaikumsalam warahmatullah rokok mana rokok hebat urang wiridan kos kitu tapi dah beres salat astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa la yaghayyu ma tubillah ulah bid'ah ti Kangjeng Nabi na geus saja mah kajeun ngarokok cak cenah teh urang mah teu biasa jadi Amerika ge gergeteun ka pengajian-pengajian kieu teh gergeteun ya gerget lantaran ieu teh kos kieu teh dampakna pohara tuh ngaji mah geus bae di universitas tuh di hotel hayang ngaji kos kitu bae tah atau ngajina lah ulah kiai-kiai anu kos karar itu batu jadikan kiai itu pelawak-pelawak eta resepkeun tah kos itu tah ayo kos kiai bas segala hadiah wah emang kakulah henteu saeutik kitu nu nyuratan ngabidah hawal tuan se segala hawal bapak urang segala hawal kiai anu wah loba jasa ngan henteu dilayanan bae beusi eleh bakeun lah nyana urang-urang kitu mah kiai sieun ieu sieun henteu aing mah atuh aing kitu mah eleh henteu aing mah atuh aing kitu mah kumaha henteu kumaha ya jangan ngahareupan sapira kos kitu atuh geus ulah hudang sia diuk di geus sia atawa aing nu eleh lamun sia eleh bacok sia ku aing tapi aing eleh amankeun ku sia nya geus seuri kage itu Indonesia pokoknya macam-macam iya tah anu bangsa sok ila hadaratin nabi eta gregeteun jasa tanya Amerika mah takos kitu sebab naon nginget-nginget terus kan ka Kangjeng Nabi ka sahabat terus matak muludan teh nu muludan diulah-ulah ulah bidah urang ieu muludan bae ge ieu dongeng-dongeng karuhun tilok dituturkeun ngomong geus dongeng-dongeng acan jadi urang mah dongeng we heulanan kiai na ngalantur ongko deui ya maksudnya gak lain dongeng Kangjeng Nabi nyaputnya tuh
gaji bae terus pembuludan terus rajaban terus haol terus kunaon eta atuh aya ti guru urangna nuturkeun guru urang terus datang ka ditu masyaallah di mimitian iraha bidah atau bidah hasanah urang lamun nyaritakeun Imam Syafi'i baegekan kataji jasa Imam Syafi'i teh boga guru di jurusan takdim mutaqaddim aya mutakhir artina kaul qadim kaul jadid di jurusan kaul qadim ti Ibnu Mas'ud boga murid ti Kangjeng Nabi ka Ibnu Mas'ud boga murid Ulqamah Ibrahim An-Nakhai teh eta teh anu sok disebut Hamad boga murid Imam Abu Hanifah boga murid Muhammad Husain boga murid Imam Syafi'i teh lahir pas maot Imam Abu Hanifah gede nyarita ke loba nyaho nya kaistimewaan Abu Hanifah teh nyaho teu kazamanan sebab maot Imam Abu Hanifah lahirlah Imam Syafi'i tapi begitu gede umur 5 tahun 6 tahun suara Imam Syafi'i teh kapan pohara jasa di dunia teh sadunya ngagurulanya ka Imam Muhammad bin Husain sebab Muhammad bin Husain teh murid Imam Abu Hanifah ketika nya ngaguru tek gede nah ayalah Imam Muhammad bin Husain datang ka Imam Syafi'i ka murid atuh ditangkep begitu ditangkep ngobrol kacarita di Baghdad kan Imam Abu Hanifah mah di Baghdad ulama tahdus bidi mah geus zarah tah ka Imam Abu Hanifah ka makomna tungtung masjid nah ngobrol Imam Syafi'i begitu ngobrol cek Imam Syafi'i ai anje ai mama make minyak naon teu make minyak naon kok seungit cek Imam Syafi'i kok seungit henteu mama teu make minyak kabeneran biasa make ge henteu ieu kula ngambe cek Imam Syafi'i teh ih henteu mama teu make boga feeling Imam Syafi'i ieu jubah saha ieu jubah guru nusa nu Imam Abu Hanifah jadi kula teh ieu teh menta tabaruk mentak sok dipake bae erek ngaji dipake geus ngabimitian tabaruk kan tapi ida apa eta Muhammadiyah mah kos kitu nanaonan tuh jelema wali Allah kos kitu iman ti mimiti maot datang ka kuari ieu teh encan disese ieu masyaallah kula mah ka mama ai ilmu mah geus jelas kula ngaji sagala rupa geus dan kula mah ieu mah hayang nyobaan eta jubah guru tidak naon cek mama teh ieu kumaha ieu lantaran kula kurang sehat cek Imam Syafi'i kumaha lamun ku kula disese caina deuk dipake tabaru oh masalah geus disese teu meunang anu ngecret cet diperet dipoekeun dibikeun deui bajuna mah ka guruna caina diasupkeun ka colobong diinum tatangga asal aya nu muriang teu kudu dijampean ku Imam Syafi'i cokot cai eta sasendok terus diinumkeun cager sahabat terus basul jasa Imam Syafi'i boga cai jimat masur Imam Syafi'i boga cai jimat asal aya nu muriang sendok sasendok saeutik lantaran sacolobong doang caina kemudian dibikeun wah eta mah geus muriang naon bae cager eta tabaruk ka jubah jelemana geus maot Muhammadiyah kos kitu yang serikeun kan bid'ah tuh ti dituna tek muriang gitu sia eta lain lalagaan eta tabaruk datang ka saeutik deui ku Imam Syafi'i teh dia etik-etik lantaran mustajab jasa sebab naon cek Imam Syafi'i ieu teh ya urut ibadah Imam Abu Hanifah urut nempel ka kulit Imam Abu Hanifah dipakai ibadah lamun tatarina geus disese mah moal cek Imam Syafi'i moal ieu mah kulantaran bebejana guruna can disese kabeneran Imam Muhammad bin Husain muriang bebeja ka murid tawadu jasa guru bebeja ka murid coba bebejakeun ka Syafi'i mun cak urang mah teu make imam ja murid dia si Syafi'i gitu pangdoakeun dibere ke Imam Syafi'i cai guruna ieu bikinkeun ka dinung cager masyaallah karim katakan lain lalagaan eta coba kuari baju itu Haji Pendi sese kaju inum ke tetangga wae kabeh sebab naon atuh kapan baju lah urut dagang karung
Atuh Imam Abu Hanifah urut ibadah. Allahu Akbar. Beuh, geus nyarahun kabeh zuhudna Imam Abu Hanifah, geus nyarahun kawalian Imam Abu Hanifah, sehingga di aku mazhab bajuna tinggal hiji deui nu dicekel ku Imam Muhammad bin Husain, guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mandap-mandap ndek tabaruk datang ke pohara jasa. Tak kesang ahli Allah lain lalagahan. Jehe, coba kesang si eta. Masya Allah. Eta kan tabaruk ieu carita pabidahan-pabidahan. Geus urang mah ulang ngadaikeun Wahabi kos gitu. Kuari keur merajalela di Indonesia. Ayo bae urang mah muludan ayo. Geus pokona mah. Muludan sia mulah, minta deuk muludan ge. Muludan sia, saya Wahabi. Ayo muludan. Duitna mana? Minta duit tah, aing mah hayang berkata doang. Ayo muludan. Jadi pinter konek sama budak. Muludan raja banaol lain terus. Urang mah sebab naon? Urang geus ditungtung hirupna ieu lamun teh dikitu-kitu da kumaha. Hirup geus ditungtung ieu. Urang baca sejarah di Muludan, baca sejarah di Rajaban, baca sejarah di haul-haul rada deureus bae rada deureus. Coba nyana nu mantak urang neuleuh Muhammadiyah teh emang hebat di badan tapi kadeuleuna bangun eueuh sinaran teh. Sebab naon? Nyaran teu leluhur. Sakitu bae. Urang mah henteu pan urang mah. Beuh. Mun aya kiai sasalamanana ge bau warah. Bulak-balik 5 kali. Ulah atuh sasalaman ulah kos kitu. Biasa bae sasalaman mah biasa bae. Komo aya lobaan mah nya kenceng jadi bulak-balik. Aal. Atuh biasa bae sih geus. Kasasage geus bae geus biasa. Ke lamun sorangan kakarak, ayo babaan mah angel. Di tukang geus mendet ditu. Urang-urang begitu. Muhammadiyah mah henteu aya cium-cium tangan geus biasa sasalaman geus. Biasa bae. Eueuh nya da tabaruk-tabaruk. Mentak beda ahli sunnah wal jamaah mah beda. Nah, ieu urang hirup ditungtung. Kangjeng Nabi ngajarkeun ka urang, terus ku sahabat tabiin, terus ku atba tabiin. Urang mah ka dieu geus muridin. Non garangan muqallidin. Taklid urang nuturkeun guru urang we. Guru urang nuturkeun guru nuturkeun guru. Asal guruna sing ada ulah Golkar. Teu meunang dituturkeun teh mah geus. Asal ka Golkar geus ulah dituturkeun mah titik. Cek Golkar teh kitu amat cenah aing mah kitu bae lah. Kitu bae. Emang urang aing nyaho jasa silsilah Golkar teh nyaho jasa. Silsilah nyaho jasa udah ecre geueuh. Ieu mah kiai anu ka Golkar mah teu nyahoan silsilah bae eta teu nyaho. Nu nyahoeun moal kajen hukumat. Moal we. Nu nyahoeun silsilah moal. Cenah ieu mah negara tinggal negara moal. Teu nyahoeun silsilah Golkar. Mun nyahoeun silsilah Golkar mah daek. Mata kula ngomong Golkar we silsilahna teu beres. Ai petilu mah rada deureus. Silsilah rada lain bagus lain rada. Kadina mah bagus ngan silsilah awalna rada deureus petilu PKB rada ngan kuari mah teu bener sarua ngan ai Golkar mah emang silsilah teu bener teu bener silsilahna tah masyaallah we urang mah bin sa bo paingan ieu bin sa ben encek teu beres mantap Golkar asal kiai asal Golkar tunggu tanggal main Jawa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Dele di Banten. Asal ka Golkar tinggal pondok namanya ngajegir. Eta geus jadi syahid eta kos kitu teh saksi. Saksi eta syahid eta saksi. Oh, majelis gede eueuh sia. Eueuh nu ngagoreng-goreng kanyana eueuh. Mun dibumul. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da di Pandeglang, ka Serang, ka Tangerang, deuleu bae nu asup ka Golkar. Pondok tinggal pondok. Kok kieu ngomong gitu aing hook jasa ieu ka kiai. Hook tinggal saeutik deui urang berjuang ieu. Ulah nang di hese capek di pondok pesantren. Ka dieu na di ka Golkar ke. Nu tadi nama macaan takrib. Hedok. Haji Pudoli ampir kamari. Ampir mun haju teu ngaji ka dieu mah dunyana ge sarua. Golkaris. Ngan barang gadina ge atuh Golkar kana ngan izin doang meureun. Aduh, masyaallah. Nah